Nah, alladzina yasudduna an-nasa an sabilillah. Nahan teu meunang asup Islam. Saya Kristen yasudduna an sabilillah. Saya Yahudi yasudduna an sabilillah. Urang kuari lamun nyaritakeun tentang penganiayaan Yahudi terhadap Islam, Masya Allah. Aya nu geus 3 ting saminggu teu dibere dahar, datang ka dinya sugan teh dibere dahar. Tonjok yeuna huluna ku pistol. Ces. Golepa. Seringan. Penganiayaan Yahudi terhadap Islam. Paus eta makan imamna Kristen mah, tapi tetep bae waya hidayah nyulusup mah ku Gusti Allah. Iman mahal iman mah, tapi kadang murah. Anak Ki Haji urang Bitung cuman sekolah doang di Semarang, balik ka dieu asup Kristen, murikak bulu urang mah. Aya deui jelema ka Yogyakarta kuliah bebenean nyana jeung Kristen, balik hanya setahun ka lemburna, menta ka bapana ditikakeun jeung Kristen. Eta mah no Kristen, tah mah Kristen, masa no kudu kawin jeung Kristen. Ji, puguku lagi geus asup Kristen. Nauzubillah min zalik. Mahal, murah hidayah. Allah nu ngatur. Ya Allah ya Rabbi. Lamun urang nyaritakeun hidayah Gusti Allah nu agung, Abu Jahal kurang kumaha pinterna. Mamang ka Kangjeng Nabi tapi tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi. Tetapi Ki Umer anak bangsawan jeung jelema anu hebat luar biasa, kaya raya nya nama, pakaian ge mun ku harima puluhan juta, tetapi dibere hidayah ku Gusti Allah jadi pelopor jana perang di hareupnya. Hidayah. Hehehe, atuh hidayah mah hese. Jelema ti mana-mana daratang hayang ngadaekeun pangajian supaya leuleus hatena, supaya leuwih nyaho ka Gusti Allah. Hidayah datang, urang lembur di dieu mah endahan indit. Ulah seuris ya, seung serikeun bloon sia, aing kasinggung. Eta teh urusan Allah, nu mantap kiai ulah sok mamarahan. Dititahna ge nyampai-nyampaikeun bae ulah sok maradu, tak budak kunaon teu nurut ka aing. Je, titah nurut ge lain ka sia ka Allah. Matak lamun aya kiai ngomong kieu, aing asana pindah meureun di dinya. Emang kunaon? Teu daekeun nurut ka aing. Salah balilahan tak kiai. Tampiling habak sama kiai kos kitu. Siana bae ibadah. Leuwih ti sia ajakan, daekeun alhamdulillah, teu daekeun atuh sia bae lu bener jalain kita nurut ka sia ka Allah. Kitu. Lah cenah kiai geus teu narurut cenah ka kula di ditu mah deuk pindah bae aya eueuh dirinya masjid aya nu salat aya. Berarti kan nurut ka Allah, teu nurut ka sia aya naon di hate sia. Da jelema nama masjid geus aya, ibadahna geus, salat geus berarti nyaho ka Allah. Adapun teu nurut ka sia, ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya, siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan. Ya dibabetkeun hulu sia ku aing sia. Tuh pan, sia mah cenah kiai mah sayu kos kitu bae, aing mah kos kitu pugu ngomong. Ulah nyalakeun di diri sia introspeksi, jalain kita nurut ka sia ka Allah. Urang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji, jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji. Ibadah bae ka Allah, baca Quran nu loba, baca shalawat nu loba, zikir nu loba. Jehe, ulah sok aju, kulaonnya teu daekeun ngararaji ka aing hawa nafsu eta kos kitu. Jehe. Nah, alladzina yasudduna an-nasa an sabilillah. Nahan teu meunang asup Islam. Saya Kristen yasudduna an sabilillah. Saya Yahudi yasudduna an sabilillah. Urang kuari lamun nyaritakeun tentang penganiayaan Yahudi terhadap Islam, Masya Allah. Aya nu geus 3 ting saminggu teu dibere dahar, datang ka dinya sugan teh dibere dahar. Tonjok yeuna huluna ku pistol. Ces. Golepa. Seringan. Penganiayaan Yahudi terhadap Islam. Emang kos kitu Yahudi mah ti baheula. Ulah dijadikeun ku kumaha biasa bae urang mah ibadah ka Gusti Allah geus aya catatanana di Lauhil Mahfuz apa kos kitu. Nyana mah nyana urang mah urang bae. Ku ari nyaritakeun tentang dakwahna Yahudi di Indonesia. Je, atuh emang nyana mah ti baheula. Dakwahna kos kitu nya nama deuk ngayahudikeun Islam. Urang na bae sing kuat iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Kakarak dibere kreditna ge urang lain.
Kakarek dibere televisi bagi ngelai, dibere tayangan-tayangan bagi orang ngelai. Datangkan teu berjamaah mimitina kablah ditu lemah teu salat. Jia tuh urang anu salah jadi urang anu bener mah. Ya teu hayang aing diperbudak ku Yahudi piceun ka televisi. Kurang emang. Sireman. Ganti. Tolol kieu aja tolol eta. Boloon bin tolol. Teger atuh teh moal aing Yahudi atuh aing Yahudi mah Uzair atuh aing mah Kangjeng Nabi Muhammad. Nasrani maka ditu Yesus Kristus atuh aing mah Allah jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Kumaha cek Allah bae aing mah. Dina Al-Qur'an geus diceritakeun politik menurut Al-Qur'an, ekonomi menurut Al-Qur'an. Aing mah deuk nurutan eta nyana dakwah aing bae. Titik. Beres ujian. Ieu mah sok kabawa ku pikiran nyana Pak. Ayo sia gara dakwah di dieu. Je tolong. Sebangun panasna amat. Dunahan jangan di dieu ngembangkeun Kristen. Ayo sia geus salat. Ngan tirok salat teh mah. Urang pada yang seri. Ayo sia balingeun teh. Ya tuh pokona mah aing mah teu salat ge. Aing kudu nyana ngembangkeun ieu ben teu hayang imam. Atuh pikiran sia bae heuleunan kudu salat. Lah kalau mau naon sia pokona. Tak. Sebab nu kos kitu mah okos bener bae. Engke dagon, tidak boleh. Panggil anakku pendeta. Kamu ini ada apa sih? Pokoknya nggak boleh ngembangin di sini. Nggak boleh. Kami yang merasa tenggagu. Kamu punya mobil nggak? Punya. Bagus. Lek. Tuh bawa mobil saya. Yang mana? Oh no. Makasih ya. Yang kurang lembur. Kemarin telepon saya galak amat kita ngomong. Lah. Masing-masing sih agak ngomong. Masing-masing basi ya orang negara demokrasi itu geus bae urang-urang nyana-nyana kok beda jeung kamari lo omong eta sih ganti mobil mana eta lah masalahna tuh kan aing teu salat tokos kitu aing salat lain ibadah teger mah ngaganggu kana salat aing ngaganggu kana perjalanan ibadah aing ieu teu beres ye kajian kumaha eta urang kan kababawa ku hari. Kababawa urang ku hari make pakaian ketika Natal milu, make nu moncongong ka dieu milu, trompet milu. Urang lamun nyaho sejarahna mah sedih sebenarnya. Kumaha di Spanyol baheula aya Raja Isabella. Pan Spanyol teh negara Islam. Mantak loba ulama jebolan Spanyol, orang Spanyol. Ketika raja tersebut ningali kebiadabanana maka dibrondonglah muslimin tembakan. Ketika nunurut ka raja dicirian etalah make kerucut eta teh ditembak. Siapa yang ikut agama aku, nurut kepada aku, aturan-aturan aku cek Isabella. Inilah tandanya di pakaian kopea eta. Kerucut, nah eta mah diamankeun ku nyana. Ieu mah yo anu tetep bae ka Allah, Kanjeng Nabi tembakan. Sabaraha ribu mungkin ratus ribu buak. Aya tuh nu make kerucut kabeh eta mah aman. Sugan teh deuk diamankeun ternyata ditembakkan keneh bae terakhir. Bawa ka ieu tempat, ini juga sama. Tembak kabeh beres. Beak kabeh. Etalah kopeah kenang-kenangan Spanyol datang ka kuari. Dipake ku anak urang sebenarnya mah nyana teh nganyerikeun urang duh sia goblok. Kunaon make kopiah kos gitu eta teh penganiayaan terhadap Islam. Urang teh nyaho sejarah dipake bae pan ku urang. Anak urang dibelikeun nyok. Tolong. Aju pamajikan urang, milih hiji deui cenah jang di dieu, Itu nyawa sejarah makanya menurut nyawa sejarah Inggris Masya Allah eta teh non kitu ngaranna pembantaian terhadap umat muslimin mukminin ulah cukup pakai kopiah bae cukup pakai kopiah hideung make kopiah haji ulah make nu moncongong kos itu bila perlu geus urang mah daripada kos itu make helm bae geus
Make helm ka masjid ge make helm bae geus urang mah. Kunaon sih make helm lain daripada make nu ka luhur mending make helm bae geus. Salat ge geus dikitukeun bae geus make helm bae. Tuh, teu kebal pamajikan datang aya ka haji aya di masjid sing hede besi galak. Emang konon rada robah pikiranna. Lain maka gerogol ka masjid. Nah ieu alladzina yasudduna an sabilillah nu ngahalangan nyana dakwah menghalang-halangi untuk masuk Islam kabelah dieuna wa yabgunaha iwaja nyana terus-terusan dakwah neangan jalan-jalan anu sasar mengkolkeun tina bener kana sasar nyana terus-terusan ngondisikeun urang ge aya anak sia ieu tujuan deka mana bangun naon kitu ngaranna maka samping bae bah kula mah deuk mondok bae deuk mondok ka mana deuk mondok ka ditu bae kula mah hayang ngaji bae sakola bae sakola ulah mondok engkene sia hese teu boga ijazah mah hese dahar sia tah eta kolot wayabgunaha iwaja batur deuk lurus ka Allah dipengkolkeun sakola eta ge termasuk jahanam ta kolot. Ji mang wayab gunaha iwaja eta batur deuk masantren hayang nyaho ka Allah hayang nyaho ka Kangjeng Rasulullah melalui kitab Al-Qur'anul Karim anu dijabarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad melalui hadis Bukhari Muslim dan lain sebagainya anu diijmakeun ku para ulama melalui kitab-kitab fikih dan lain sebagainya nyana hayang nyaho ka Allah melalui syariat naik tarekat naik hakikat cakolot da ulah sakola bae sia dibiayaan ku aing hayu hayang kuliah ka mana dekat Semarang dekat Kudus dekat Yogyakarta dekat Mesir hayu ku aing dibiayaan asal sakola ieu kolot wayabgunaha iwaja jahannam j sia eta ngagogondol tas naon sih duit bah deuk ka mana deuk ka dealer bah maksudna deuk meuli mobil sabar duit eta aya meureun 270 mah ieu yang meuli ieu anak kijang Innova heuy ai sia ku kabalinger teu kudu digogondol duit cukup mawa DP bae kredit zaman kuari mah sia ulah make cash kos kitu di pangajian ge Ki Uci cenah kudu cash bae ulah ngadegeun Ki Uci moal maju sia ngadegeun Ki Uci mah ortodok Ki Uci mah ulah ngadengekeun geus sia maning kredit bae duit nu sawarena pake usaha jadi sia mobil boga per bulan katutup usaha sia ieu kolot wayabgunaha iwaja jahannam eta ih anak dekat sorga hayang boga meuli mobil teh jang zarah jang ngaji lah neuk dikeskeun bae ja acara kredit tah haram nu model kos kuari lantaran dua akad antara cash jeung kredit beda harga kecuali anu saakad cash jeung kredit akur bae ieu mah kan beda ieu mah deuk lurus jalan ka Allah melalui cash diulah ku kolotna wayabgunaha iwaja jahannam ta kolot dipengkolkeun ku kolotna masyaallah ceng sia ieu bangunna nyekelan foto bae eta naon ieu bebene bah nala ieu bebene sia bapak ngalamarkeun ka ditu ke heula pan sia anak abah pan dilahirkeun ku emas sia ieu teh pan hasil totoker abah sia teh abah bebeakan amat bah maksudna sia supaya nurut ka aing capek nyeun sia nu bener bah ye ieu kieu caritana ieu si bebene sia ieu make jilbab make samping emang santri di mana mondokna di Kinasuha Putat aing teu sedap teresep aing boga minantu santri aing mah teresep hayang aing mah sia boga sia teh boga pabajikan teh ya nu kuliah bahasa Inggrisna hebat bahasa Jepang hebat bahasa Korea hebat tah eta nu kos kieu ulah nu make jilbab kos kieu mah teresep ye boga minantu kos kieu ye paling ge salat bae kos kitu kita dagang teu bisa kita nanaon teu bisa teresep aing mah kajenting teu salat pokon pamajikan sia asal modern ieu kolot wayabgunaha iwaja jahannam ya kolot loba jasa ieu kolot di urang kan nu jahannam
Asana bagi dua bah di majelis kayak jahanam kabeh. Ya Allah, ya Rabb. Ceng, saya ngeluarkan motor ke mana? Ngaji, bah. Ke mana? Celongok. Ya Allah, ya Rabbi rumah tangga sia moal beres ku ngaji. Moal anggeus ku ngaji, deuleu pamajikan sia tuh. Atupan sia eta kan kudu dahar, kudu naon emang ngaji ku situ diberean duit ku kiai. Moal beres ku ngaji beresan heula imah tangga sia tah kajen ku kumaha ge je. Ulah ngaji bae. Abah tersep neuleuh sia ngaji bae. Mun abah neuleuh sia dagang aing resep tapi ngaji bae abah tersep. Wa yabuna iwaja. Ieu kolot beuleum habak. Bawakeun obor ku. Naon sia? Beuleum abah. Pandek beuleum daripada di neraka mending ku ari bah. Siapa sokan teman-teman? Wa yabuna yatlubuna sabil iwaja. Nu bener disalahkeun, nu deuk ka dieu ka katu diulahkeun, nu deuk lurus diulahkeun. Teh, iya naon ieu? Ieu muludan. Muludan. Bidah teh. So macem-macem segala muludan segala naon nyaritakeun Kangjeng Nabi kan. Lah geus teu kudu muludan ya. Ya di dia ya tah teu kencan muludan geja salat biasa segala biasa ini muludan gandeng ngakeun muludan segala rupa. Ieu mah kokolot lembur ngakeun muludan supaya rabat tambah cinta-cinta ka Gusti. Lah bejakeun geus teu kudu muludan. Wa yabuna iwaja. Jahanam tah budak. Jahanam usir habak jangan mokos gitu ya. Brak usir diusir beneran. Wa yabuna iwaja. Nu loba jasa ieu mah. Nu wayabuna iwajana nu mengkol-mengkolkeun. Nah. Anak, kamu ini cita-citanya pengen jadi apa? Letik kan. Saya cita-citanya pengen jadi ustad. Jangan. Jangan jadi ustad, jangan. Coba jangan apa? Jadi apa saya pengen jadi kiai, Pak? Jangan, enggak bagus. Apa jadi apa? Masinis aja. Ya. Masinis kereta api. Belum tak kolot. Jadi ustad ulah jadi kiai ulah jadi masinis. Satu naon bedanya jeung tukang beca masinis mah. Ngan beda saeutik doang itu mah buleut setirna ieu mah panjang. Ya Allah, ieu wa yabgunaha iwaja. Ya Allah ya Rabbi. Neng. Ieu kakak kieu neng. Naon? Jaimah geus teger mobil atuh geus aya 3-4na perusahaan geus maju Quran kan nitah nyandung. Nah ieu mah kakak mandek adil saadil-adilna pokona mah mun di neng 2 poe di dieu 2 poe mun di neng sapoe di dieu sapoe itu mah kumaha musyawarah jeung para syaitonir rajim engke. Nah ieu kumaha neng tah kumaha tah kira-kira jai imah geus teger kendaraan aya kakak usaha geus alhamdulillah asana meureun sapoe 10 juta mah kakak teh kan ngahasilkeun ka Jakarta ku neng di bank ge loba keneh kan duit. Nah ieu mah kan masalahna ieu karunya loba awewe anu teu boga salaki keur terutama aya janda-janda aya yatim tah karunya ka yatimna kakak mah atuh heuh ja kakak mah aya soal kikituan mah jeung neng ge kurang kumaha ngan yatim. Kan ai mere langsung ka yatim makan teu bagus. Ai kitu makan makna dikawin kan jadi yatimna kan bagus. Yatim. Mulai geus ceuli ai galedeg dadedor. Ieu bandek lain nanya wah kitu ieu mah kira-kira ridho teh henteu. Wa yabuna iwaja. Tuh siapa emang hayang meureun. Masya Allah. Tapi pamajikan ngan nasehatan kak kula ge janyaho ja kula ge santri imah rusak kieu geus leuwih ti teger atuh kendaraan ja hampir teu kapake duit ja loba kakak ieu ngadidik kula ge hiji teu kadidik umum dua kak kira-kira kakak kumaha tah engke di akhirat tanggung jawabna kula ge ieu bisa salat bisa puasa dan lain sebagainya lain di kakak meunang ti sejen engke kakak lamun kawin deui teh kakak kumaha aju kakang ke berat ka ditu kulang ke teu gilir-gilir eta siap teu ka neraka jahanam beuh. Tungtung nama tol. Adena cek awewe emang sia mah hayang kitu bae. Dasarna sia mah embung waya guna iwaja.
udah loba jasa ya. Mengkol-mengkolkeun jelema tina arah nu lurus ka Allah ka Kangjeng Rasulullah dipengkolkeun. Walaupun undek pesantren dipengkolkeun sakola, walaupun undek kes dipengkolkeun kana kredit, walaupun nu cita-citana yang jadi bagus dipengkolkeun dan lain-lain sebagainya. Cara dagang nu bagus mah kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Yahudi. Di Islam kudu kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Nasrani, dipengkolkeun ku urang ku cara kafir. Wa yabghunaha iwaja. Iyalah jelema anu zalim. Di Indonesia lain make aturan Al-Qur'anul Karim, make aturan-aturan kitu ham. Nah iyalah negara geus mengkolkeun anu urang deuk ka Allah, urang deuk ka Kangjeng Rasulullah, mampu lain mampu deui. Lain lalagan, tapi kan dihalangan lah usaha nu ngahalanganna malah bejakeun si eta bae pokona malah. Nah ieu pemerintah urang teh wayabunha iwaja sebab teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, zalim. Mun nyaritakeun pemerintah adil di Indonesia eueuh sahuntu-huntu acan sebab teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Ketika kajian geus teu make aturan Al-Qur'an maka demokrasi asal sing bener demokrasi mana buktina wayabunaha iwaja. Polisi yabunaha iwaja, ABRI yabunaha iwaja, DPR yabunaha iwaja. Kitu kene pamarentah yabunaha iwaja, tinggal tunggu we paeh jahanam. Di cenah kiai sok sangeunah nabi ulah kitu atunyuran aing mah kitu bae. Supaya sadar doang ieu masalahna. Oh jah heueuh supaya kitu doang. Nah, malaikat nyarita al-lanatullahi 'alal zalimin. Lanat Allah dibikeun dibere, ditembelkeun ka jelema nu zalim. Ya rek, jelema nu ngahalang-halang kana agama Allah, jelema nu mengkol-mengkol kana lurus supaya belok, supaya mengkol. Iyalah bari manehanana wahum kafiruna bil akhirati, nyana teu percaya ka akhirat. Geus pugu Yahudi, geus pugu Nasrani teu percayaeun kana yaumul jaza, jaga di akhirat. Kitu kene berbagai kafir teu percayaeun di akhirat bakal aya babalas. Urang ge percaya kosdu teu percaya lantaran cak haram cak agama nyana terus bae ngalakonan haram. Iyalah sarua jeung wahum bil akhirati kafiru. Ahli surga nyarita jeung nanya ka ahli neraka, ternyata nyaritakeun tentang kanikmatan di surga kapanggih nu baheula hanya carita ku ari bakal rasa. Kitu kene neraka nu baheula hanya cerita ku ari bakal rasa. Nah masih berlanjut kene wa 'alal a'rafi rijal